Aduh, mak. Dewek mak kasal ningali si Emi jeung pamajikanna ngedengarang urwait. Larang gawe atuh. Tong gorohan. Neng. Neng. Sedap. Hadir Neng, abah rek ngobrol. Nya bae naon? Hadir, cari ke apa? Si Emi ka mana? Tuh ada di lembut ya. Si gorohan kita cek dewek lah ngomong. Pak, Iya bah, kelak. Iya bah, enak bah. Ka dia dewek bak ngomong kasih lain. Ngomong apa? Lain teh era itu geus boga budak kegawe-gawe, teu boga pemajikan, budak urusan bener-bener tua. Kumaha teh can aya pagawe. Geus dimulai isukan memaning bantuan dewek nyawa, bari bantuan si Peri. Da ayeuna mah geuning dewek teh kieu geun kayaan geus teu kuat ka sawah oge, paling oge dewek mah. Eta we ningali. Ya herasan udut. Bah, si laing mah gawe we. Nganggur, udut beuki, aduh. Tuh korekna bah da mah. Itu gerak jeung korekna nama da wongku sungut. Da kemana dia da boga udud-udud aja dia teh. Matakan ti isukan bantuan dewek. Jing, loba nu ngariung euy. Lumayan ah urang main heula. Itu paculeuh teh di sawah loba keneh gitu. Nya lega atulah. Oke, nisuk orang dibantuan lah. Bantuan si Peri karunya. Parunten. Mangga. Ngiring ngamen ya. Nah, cing dewek teh ngobrol itu Oh, Atuh kali-kali atuh nyumbang atuh bade ngamen ye. Cing bener ah. Sok cing bener atuh nyanyi cing dengaheun. Bari ngobrol mah denah. Pilih bade nga-request mangga lagu naon sok. Ah, Dicumponan. sok we kumaha nu ngamen lah. Itu teh tadi titah cali kita atuh cangkeul lah cenah. Cali. Iya pohon sama ke tali. Nah, iya kan ada ngamen ge. Ah, sok. Sok atuh lagu naon sok ah. Sok kumaha nu nyanyi we lah. Ngambil nada. Ye. Aku mah nyanyi teh selengcing bae kan kitu. Atuh kan can biasa, keur diajar kene. Nyanyi na. Bana. Kan umat datang isu ka sawah teh. Kemarin engkau masih. Naon pakai yang sareri dek ngamen teh. Cing bener atuh. Nya kan ieu ge bener nggak keur diajar. Sok atuh. Kemarin engkau masih ada di sini. Bersamaku menikmati rasa ini. Parangan itu. Nyawa. Ya, biasa we setengah. Teng teng. Oh, tek 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 bengek. Anu tangga nih. Alah, perkenalan nyanyi teh geus-geusan ah, besan. Atuh kan kali-kali ngamen di dieu ira teuing ku kululingan jauh-jauh ka dieu. Ya, balik. Ah, atuh mending. Eueuh duit mah eueuh geus kutuangan. Atuh dah yang duit kali-kali mah. Tadi bade dahareun wae di ditu di dieu. Dahareun aja dahareun. Hayang atuh sakali-kali mah duit. Ah, si lain ngomongnya wae jeung Udah mau atuh. Nah, kasar Oh, dasar pedit sia. Jangan teuing ngamen di dinya sia. aya tukang ngamen kitu. Ya syarat teganaheun nya maksa. Lah, ayeuna mah si lain teh moal capek teuing. Ayeuna mah dibantuan ku budak dewek. Nya heuh, coba ada capek. Heeh. Katambah teu da ningali si Emi, aduh kesel nganggur wae dewek teh. Nama tuh bah. Tanyain mah jawab. Hayu tah, bisa kaburu barang. Hayu eta bawaan pakarang mah kade bisa anu poho. Cik atuh ah, abah heula ti heula. Awunan apa? Jalanan nih ada ringis kieu aduh jang. Awunan.
Duh. Jalan teh bangga duh. Naon atuh jeung tarik-tarik Bejaan ayo buruk ka sama bae lah. Nyeri hungkus cangking saeutik. Kita kade pacul mana? tuh jahanap di dikurangkeun da Aduh. leuwah. Nyeri abah nyeri cangking aduh. Saunan teh ade. Jangan tuh eta. Karena asah heula bisi ieu. Kala atuh kala mulai. Kala. Nah, siapa aku mah titi atuh. Bayi teh tuh derek. Aduh. Ih, jalan teh. Kolon wae. Bongus kolon. Pergi bujur atuh. Baru Rasa. kenapa ya? Pelawar kieu. Sok mas, abah mah tuh cicing lagi di tengah saung atuh lah. Jangan lepaskeun ah, geus bisa di dieu. Aduh, Duhnya. Nyaku naon. salah nijek. Salah nijek, Jang. Abah mah adian deui. Abah mah geus nuan di saung mah. Jang sok nu mana nu dipaculna. Tah eta we pangincarkeun heula. Bawa sok abon di ditu. Tuh, cicing di saung lah. Abah tungguan di saungnya. Sok. Sok eta tulikeun heula, urang itu rek ngecar heula nu bahan apa? Gitu. Sok siap. Yang sawah deui. Kasih ke abah beri jari itu. Siap. Labi jadi. Mana abah harap kemaknya. Ya abah mah. Sok atuh gerak siap-siap dianterkeun. Terus ada yang deui tos. Nyentuh dia kasihnya. Can datang nu nganteurkeun sarua, weh ieu kita anteurkeun buru-buru. Udah gak di saung lah. Datang nganteurkeun sarua, Bang. Ya abah nanti nyeri cangking. Tadi labuh mikiru kali pisan. Tengah poe ieu teh. Kedatang we si Peri ka mana? Ongko tadi dihanap keur nyacar bareng. Abah di itu meureun. Cikan gorowan. Peri. Wih, kan dia istirahat lah, setengah poe. Coba ada motoran. Gimana tuh? Heeh, di mana wae? Tadi Di mah jangan dia. tengah geus keneuan nu didinya. Ieu nu antaran sangu can datang keneh wae. Aduh, geus tengah poe kieu lapar. Mananya ieu teh lapar kieu. Tuh, geuning datang. Aduh, Arep-arep teh. Ini lila tuh. aduh ya abah geus lapar pisan. Ya abah. Lu berasa ruang heula. Sok atuh ayeuna mah antara ruang heula. Lapar terus. Yak murah atuh ada ngararap heula. Sanggina kusisikeun heula atuh. Murah atuh ieu ngararap heula. Duh, abah lapar pisan. Angap teuing. Abah mangga ieu tuh udah sabaraha hiji. Tapi suatu itu bantuan lo di itu si mama lo. Ya nama bantuan si mama di situ. Bantuan dia di mana si mama? Atuh. Emak masak itu cengcing ngeunah gitu. Entah tadi teh masak eta naon? Semur jengkol. Jangke. Kamu pisan atuh. Banyak bawa kan? Simpen di dia lah. Gila
jalannya tuh. Besok ada di jalan tadi. Ade. Gitu. Salam. Tuh, geus suara kieu mah istirahat lah sakedeung we. Ketuluykeun deui nya itu nu dihanap cenah geus kan. Itu ge paculan. Kan dihanap oge loba teh teh jeunya. Abah? Bah? Itu ciga jelema nu kamari. Eta nu kamari nu ngamen. Naon tapi ka sawah jelema teh. Aya wae eta cita. Apa? Iya datang deui jelema teh. Aduh, lieur gerak ieu mah. Lain jeung tepi deui ka sawah. Assalamualaikum. Nah, si lain kumaha? Si lain kumaha ngamen ka sawah. Atuh da tadi nama sebenarnya mah ternyata men gitu ngan cuma aya jelema anjir. Ngamen we tungtung nama. Lain leuh mah suara teh bener. Ayeuna mah geus alus ayeuna mah. Awas nu balik ditalapung deui. Siap lah. Ya tadi nama rek nyen video klip eta neangan tempat gitu background teh jeung sunana teh nu ngeunaheun gitu. Efek teh dia anu ngariung nya ngamen we lah rek ya. Cikan sok geus geunahan teh hayang ngadengikeun Ya sarana. nya dengekeun sarana ya. Geus balik ka itu lah. Dia teh dah lieur lah. Balik ah. Teganahan balik. Kemarin ngamen pedit tadi bala duit ayeuna sarua kene aing balik di dieu. kemarin juga. Teuing para duit ah. Piun. Para duit di dieu mah lurah. Kita teu mau duit Teuing mah. mending nangan background jang ieu video klip. Jik lah video klip sorak kita patut. Tek bengek tarang dung dung ye. Itu meureun. Itu badak lain mana mana. Ya lah itu lang tuloy kenal. Oh, tuluykeun heula tuh. Eta obaknya. Sa. Ya itu jelema keur gali sawah. Wah, mana? Ya itu jelema teh naon? Karena naon jelema teh cenah? Jadi carek atuh. Alah kate. Ya, goblok. Naon? Ya. Aduh. Aduh. Iya, menengah macut. Jangan layangan, jangan layangan itu. Kusut bawa ka walungan. Nah, orang ini jangan layangan, kalau yang layangan waduh. Aduh, siap. Ayo pusi abah cerita kan. Saya Mau gali teh. yang ngarah naon di dinya enggak galak sawah dewe. Aduh, dengan layangan. Nang capek-capek macul di gali. Nang layan dan di sawah meuli atuh di Udah ayo nu warung. eleh bete boro. Aduh, teu modal pisan ieu mah. Kumahan mikir, menang capek teteh. Bawa ka inungna mending oge. Kumahan. Cenah diwarah. Nanti teh satu mau ke layangan ke sawah. Hayu ayeuna mah beberes orang bari si ieu orang bawa ka inungna tuh man. Hayu tuh bawa tana. Urang ulang. Nah, tuh man urang marah ame mikir. Mau galoi sawah. Saya beresan. Mau sawah mau bisa nyerarat tuh. Hayu. Bawa cai. Ayo. Kebayu aku urang mah bawa bah. Hayu. Cek tuh man. Abah aing. Abah kunaon deui abah? Ieu abah labuh deui. Sampai pisan ieu. Teh jalan nih kabur budak. Ieu. Jauh jadi cengking. Aduh aing mau ka mana? Aduh. Har, ya ke mana tuh nya budak teh? Pede tehangan gitu atuh budak. Di tadi da eueuh. Eueuh eta budak kunaon atuh nya?
Oh itu genangan air tinggal di mana itu teh bolong. Iya paingan kolot na abah. Iya kolot na. Ya, kemudian budak teh. Tingali. Bah caritakeun bieu kumaha. Tah sawah digalai aduh karek sawah apa atuh? Digalina kumaha? Digalai ku kurilina disangkana. Sorangan karena yang nang layangan cenah aduh eta budak aya bolon atuh. Kang warakeun heula atuh capek. Tingali si Abah tuh bisa sorangan. Abah labuh 4 kali nyeri cangkeng. Abah cenah tinggali nyeri cangkeng deh. Mana nganu pikiran eta kumaha? Jangan layangan we teh beda. Ya anu eleng ngaboro bieu ngaha. Wah, sia neangan layangan galai itu bentar rusak gitu capek. Kok budak bolon ada mana bro layangan? Ari mana kalakuan teh? Kok budak bolon? Tah papatahan ulah cenah kitu deui kitu. Capek. Budak leutik pantas. Nu kieu mah siksa lah. Udah keting pantas, mau layangan, mana emang geus gede, teu pantas mau layangan. Buyur itu aku bagi tukang yeuna, ieu buku. Ronaldo aja. Dengekeun papa kasih kolot teh. Gitu. Kalem atuh kalem kalem. Bae hampura we nya. Udah kemana? Abah oge can mandi aduh ieu nyeri cangkeng dak diurut heula. Harunya si Abah teh tadi labu sabaraha kali di sawah aduh kota. Nyeri cangkeng teh. Nyeri pisan aduh kitu. Baekeun urut pamajikan heula. Geus imah aduh jagoan pisan urutna genah. Kitu atuh nya ieu panguruskeun ieu pamamatahankeun ieu ternya si Abah. Aduh, Abah hebahnya. Hayu atuh Nya mangga.